Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi sakalian anu dipihormat ku simkuring, dina waktos ieu abdi bade nepikeun perkawis ngalestarikeun budaya Sunda. Jiga urang apal, Indonesia boga macem-macem suku bangsa di jerona. Ku ayana suku bangsa sarta budaya anu beda-beda, pek dina hal pakaian adat, bahasa, kesenian, jeung alat musik, eta bebeda teh tong dijadikeun pamecah pikeun bangsa urang. Budaya-budaya anu aya oge kudu dimumule ku urang salaku budak ngora. Kasenian anu kudu dimumule sapertos tari jaipong, wayang golek, angklung, sisingaan, jeung sajabana. Budaya Sunda teh geus kudu dimumule ku urang sadayangan kamajuan perkembangan zaman beuki loba barudak ngora anu mulai ngamohokeun budaya sorangan jeung loba anu kababawa ka budaya asing. Ku ayana budaya Sunda asing jadi loba budaya urang nu mulai ngaleungit di masyarakat jeung kagantian ku budaya asing. Pasti urang embung lamun budaya urang nu dipika cinta nyaeta budaya Sunda oge mipiluan leungit ti kahirupan masyarakat. Jang ngamumule budaya urang bisa nerapkeun kahirupan sapopoe sapertos diajar tari-tarian, mintonkeun tarian di acara adat Sunda, sareng ngajalankeun nilai-nilai budaya Sunda di kagiatan sapopoe. Salaku generasi penerus bangsa, urang kudu bisa ngalakukeun perubahan demi masa depan bangsa Indonesia. Margi kusaha deui upami henteu ku urang salaku urang Sunda, hal-hal anu bisa urang lakukeun nyaeta ngamumule budaya Sunda sorangan dibandingkeun budaya asing nu can tangtu sajalan sareng nilai-nilai moral budaya urang. Sakitu wae cariosan ti abdi, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.